ngopi liur dah. Kopi-kopi acan hirup teh kan. Udah, seneng kemana deh itu? Oh, mengingat. Kemana sih? Oh itu tuh tangkolatnya mau karep datang. Tas di mana? Oh, ampun, liar. Mana tas di mana sih? Wah, para pusing. Mana sih tak mau tas segala? Biasa. Ini mah. Aja daw gue tuh bapak siapa mah? Tas naon sih nagihan? Oh, minjem na doang. Ngopi udah. Mayarnya membung. Dah, kopi itu bukan anak perawan berakus ya. Untuk kita ngaji daw gua di iman. Nah, sebagai mana? Coba buruan si Neng deh. Kemana sih si Neng? Nida. Neng. Masih anak situ. Kok ayo dirina ke sokan gula. Terus gede kos dia. Kok gede ah. Oh, ini dia. Wae tuh ge pelabuhan teh. Nah, sinu kos kitu ngaranna. Ngepep. Ngepap ningen. Zaman now, buset deh. Ayo enggak batuk. Batuk. Jodoh tuh. Neng. Ninda. Neng. Duh, aing bukan anak perawan. Kulan tuh mah. Tuh, naon cenah bapak siang naon? Paling naon atuh Pak? Ngopi deh, paling ngopi. Paling ngopi. Kedap heula tuh. Nah, batuk we batuk. Eta geus piceun kos kitu mah mending ngudut kawung ke naon bako. jauh meuli na itu. Bisa beraduit ka kiri. Maka beli. Bapak siang mah duit aing boga. Cicing ada di Ini mau kos gitu doang, ini tas teh. Buset deh, coba. Tuh. Kopi tuh bah. Nah, nuhun lah. Aduh, mantap ya. Pas bisa. Jadi, iya Neng ya. Naon? Mama Haji bade naros. Neng teh yang kuliah ke mana? Hayang kuliah di Bandung atuh mah. Di Bandung. Mah cenah tuh, anak sia yang di Bandung. Iya. Orang mah sabodo Neng wae. Juga paur aing teh. Paur boga anak parawan teh nyosorangan di Bandung kumaha. Ya kamu di Jakarta, kota eta mah. Aing jurang punya. Yang geus di urang we di daerah urang atuh. Di dieu wae. Heeh. Da teh Neng. Di eta teh ya. Tuh batuk deui wae masih mah tuh. Kajeun Geus di mana? Di mana? Ngobrol mah. Kajian di dia di Kerawang. Ini deket, jadi mama bisa mantau. Di Bandung mah jauh lah. Tuh, bapak saya geus kolot ribu. Mama ge kawin deui, bapak saya geus modar mah. Nya atulah kumaha saena we eta mah. Kajian. Nyantos sok terserah Neng eta mah, bapak mah ngayeukeun wae ngadukung wae pokona mah sing sehat, sing belajar, sing rajin gitu, sing wokel lah. Pokona mah gitulah. Masuk kumaha tah? Masih eta. Engke mama arek ngajual saون tukang. Nya. Jeung modal sakolan bener. Belajar nu giat loba bogaan heula. Ingat. Tongkos kapa maneh. Kurang geus kolot deui. Loba gaya, duit teu boga, duit ti aing keneh. Nu beungar asa si nu aing. Boga jam. Nyaeum nang melikeun aing seteh. Cicing we di imah. Geus ayeuna mah kuliah nu bener. Pokona urusan biaya mama kabeh. Hayang ganti motor ganti. Ayeuna ka dealer geus sok. Tapi omatnya mana tong bobogohan. Keur manggeus aya nu bogoheun ka mana teh budak-budak wae. Saha? Tah, saha wae. Itu nu mana? Anu kamari jalan Kita asum. Asum lain. Nyaon bapak sia ge? Coba praktekeun jurus anu ku aki diajarkeun. Anu mana teh aki? Eta nu kamari teh anu jurus noe randa. Sep.
Oh, lain kitu Ki. Salah. Kos kieu ya. Oh, kumaha kitu? Ayo. Ye. Dan. Malah molor. Oh, geus lanjut. Lanjut. Oke, siap. Gas, cukup. Guys, halus ya nama latihan anak, kuaya nama dipertahankan kuda-kudana, kesukaan latihan deh di jam nu sarua, paham? Ya, siap. Semangat ya. Balik. Tuh ari mama. Udah goreng teh ah. Udah goreng mana dekil gitu udah lagi. Kita asum udah ngedekil. Bukan entar neng kita mah. Nyikeun bae da puguheun mah. Nya eta pantas henteu tah. Sok masih eta. Nah, mama ngarunyakeun ka maneh. Hari heula. Untuk kos bapak maneh balangsak baheulana. Lamun teu kawin jeung aing mah balangsak. Ripuh. Geus aya mah nyangu heula lah. Peraku mah boga anak perawan teu bisa nyangu mah. Nya atuh. Nya. Jeung masak ongko nya. 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 Perawan.